DJ Volsera, kopi hidung, poteng melendung, nu ngadenge ulah baper, ieu mah realita Kampung Ujung. Tam 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 tam. Isu-isu can mandi, gas di warung ngopi deui. Cangkir letik 3 kali, nu mayar mah sok nginjem deui. Si Ujang nyeruput lalaunan, beungeutna siga kapikiran. Cek manehna kopi pait ayeuna, padahal nu pait mah ditinggal pamajikan. Kursi plastik jadi saksi, curhat lalaki teu boga isi. Gaji datang ukur numpang, sapeting langsung leungit deui. Kopi panas
Ayo hiji carita pake gaya bodor Sunda nu deket jeung kahirupan sapopoe. Tukang bakso liwat unggal poe, randa gelis jadi rebutan. DJ Sunda Volsera goyang santai heula baraya. Unggal sore di harapan imah aya sorak tong ting tong mani rame pisan. Abdi kaluar niat meuli bakso, tapi panon mah karanda gigireun imah. Randa seuri mah daster hejo, lempang lalaunan bari nyekel mangkok. Kuring nyamperkeun pura-pura lapar, tukang bakso geus nyamperkeun heula jleng nongol. Ari nasibna hakitu teuing, kuring datang mawa rasa, manehna datang mawa bakso urat, nu dipilih kalah mangkokna. Tukang bakso jadi rival, abdi kalah ku pentol jeung sambel. Kuring mawa cinta satriliun rasa, manehna mah mawa kuah hanet ngeunah. Tukang bakso jadi rival, abdi nepi ka teu bisa sare. Randa seuri mang nambah hiji, hate abdi nu malah nambahan nyeri. Isukna abdi dandan rapi, minyak rambut nepi ka ngagens klang. Niatna rek narik perhatian, malah sigareknya lamar Bang Emo datang. Pas tepung harupan gang, kuring nyarita punten gelis. Can rengsek kecap kaluar, tong ting tong sora bakso mani beungis. Randa lumpat bari seuri, engke heulanya. Kuring cicing siga patung, kalah ku pentol 2000 perakna. Kuring mikir peuting sorangan, naon nu kurang dina diri. Tete lalain kurang ganteng, kurang gerobak jeung kuah sapi. Tukang bakso jadi rival, caritana jadi bahan tongkrongan. Abdi gagal menangkeun randa, kalah ku bonus kerupuk jeung acaran. Tukang bakso jadi rival, kahirupan mani lucu pisan. Niat neangan calon pamajikan, malah jadi langganan bakso unggalan. Tong 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 ting tong ting tong, hate pepesku sora gerobak. Randa teu meunang nyateuna naon, nu penting hutang bakso ulah loba teuing. Puting-puting can sare kan nu ditinggali naon, live TikTok dagangan naon teu apal, nu penting nu jualna gelis. DJ Sunda Volsera goyang santai. Jam 10 can sare, HP dicas bari rebahan. Scroll
cukup nyian hati ruas wae. Randa TikTok Shop live na nepi subuh. Nu nonton tadi na hiji, ayeuna jadi candu. Randa TikTok Shop serina matak lumpuh. Nu niatna ukur scrolling, akhirna check out 7. Keranjang kuning na dipencet atuh. Barangna naon do penting, nu penting dipanggil aku manehna. DJ Sunda Bosera goyang santai. Deui deui deui. Unggal penting jadi rutin, ngadenge sorana lemes. Komentar so panghelana, biar dibaca bari dibales. Hadir jauh cantik pisan, salti lalaki setia. Padahal di dunia nyata can kungsi boga pasangan ogenya. Nu tadina anti belanja, ayeuna jadi gampang check out. Dompet mimiti ngos-ngosan, tapi hate kalah hayang terus nyaut. Paket datang unggal poe, tatangga mimiti penasaran. Meuli naon loba kieu teu apal, kabawa suasana live jualan. Sorana mani ngagoda, lembah lembut bari promosi. Nu tadina ngan hayang hiburan, akhirna jadi korban diskon emosi. Randa TikTok Shop live na nepi ka subuh. Nu tadina teu niat belanja, ayeuna codi terus. Randa TikTok Shop lalaki loba nu runtuh. Saukur dipanggil sayang customer, geus nyieun lalaki teu utuh. Cak indung ulah boros, aing kalah meuli barang teu jelas. Nu penting mah bisa nongol di live jeung dibaca komentarna sakelas. HP panas kulalajo, data internet jadi korban. Nu beuki berat lain sinyal, tapi tagihan bulanan. Randa TikTok Shop live na nepi ka subuh. Nu jualna das termurah, nu meulina kalah salah arah. Randa TikTok Shop bikin lalaki gampang luluh. Dipeting nepi ka isuk, masih ngetik hadir jauh terus. Pade check out deui moal naha limit pay later aing geus cerik. Maneh terang teu naon deui si A ayeuna rajin ka warung. Meuli naon? Teu meulina naon, nu dijualna janda soalnya. Dasar lalaki. DJ Sunda Bosera goyang santai. Isu-isu can mandi, geus ngiser 2 kali. Ngaliwat ka warung kopi, padahal duit tinggal sisa receh deui.
Kang Ujang, ayeuna mani rajin ka warung meuli kopi ieu. Kopi naon? Gelas kosong kitu. Nu penting mah ningali Cow Imas Seri. Dasar lalaki magrib. DJ Sunda Volsera. Goyang santai. Kopi sacet kawas rebutan. Nu teu kungsi nongkrong ayeuna jadi langganan. Warung rendah paling rame pas magrib. Nu meuli kopi kalah loba nu ngalirik. Cow Imas Seri saeutik, bapak-bapak langsung genit deui. Warung rendah paling rame pas magrib. Bapak can balik jawabna ke rapat warga. Mang Ujang kopina tostis teu naon neng, nu penting ningali nu nyeduna. Slow bass. Mang Aceng mawa parfum nu biasa mah bau solar. Ayeuna rambut dipomade siga artis gagal sabar. Si Jajang tukang galon jadi rajin nganter tai. Padahal saminggu sakali
jadi arena asmara. Mang Ujang bade pesen deui henteu neng kunaon kaji acan turun. DJ Sunda Volsera goyang santai heula baraya. DJ Sunda Jaipong hayu nuker online tengah penting ulah pura-pura sare padahal stalking status janda. Jam 10 acan sare HP dicas gigireun kasur bae aya notif ting langsung kaget dikira tim mantan promo paket randa gelis update story deui selfie make daster kembang motif biru caption teu kabeh lalaki sarua nu ningali langsung gagal fokus aing ngagoler malaikat atuh niat sare malah jadi rindu status WhatsApp na make lagu galau nu lalajo jadi hayang ngibul deui ceuk babaturan ulah kabita janda mah loba pangalamanna tapi kumaha ieu head aing unggal online sok kabawa wae status WhatsApp randa nia lalaki teu sare nu tadina rek istirahat malah stalking nepi ka isu kene. Aduh neng janda senyumna mata silaka teu nelepon teh ngajak nikah ngantap di story unggal penting wae. Besna horek santai. Wes bablas angges. DJ Sunda Hayu goyang janda online lalaki tumbang. si Ujang nepi ka teu digawe kurang sare unggal penting wae sabab ningali video pendek randa ngopi bari rambut diiket si Asep sok pura-pura nanya tos tuang acan neng cenah padahal mah hayang diperhatikeun dibales nangan stiker ucing janda ayeuna beda gaya makin glowing sanggeus ceraina nu duda kala minder sorangan motor butut lawan CRB pinjaman awewe kuat loba nu resep senyum dikit lalaki keset
om hadir deui. Mun aya awewe motor mogok langsung jadi superhero dadakan. DJ Sunda Volsera goyang santai heula baraya. Di pertigaan lampu merah aya teteh geus motorna eureun, can sempet nelpon montir. Om datang bari nyengir, neng ku akang gegampang ieu mah, padahal dorong ge ngos-ngosan. Rante motor can dipariksa, ge selfie heula 20 posna. Aya nu ban bocor saeutik, om datang mawa bengkarat. Sorana tarik siga montir balot, tapi masangna malah tambah sesat. Mun aya nu gelis lewat saeutik, om langsung jadi pangge asik. Basa-basi loba gaya, padahal bensin ge nginjem ka tatangga. Om sok jadi pahlawan dadakan, ningali janda gelis langsung sigap bantuan. Nu tadina cicing di warung kopi ngadada aktif siga anggota polisi. Aduh om loba tingkah kanu gelis, sok hayang gagah. Mun nu nelepon lalaki biasa, jawabanna engkewe nya. Bas naik, horek santai, eweh duit loba gaya. DJ Sunda Volsera, ayo gaskan. Om modus mulai turun. Si Mang Ujang make jaket kulit, padahal cicilan can lunas saeutik. Di Facebook sok paling bijak, di dapur mah sieun ku pamajikan. Aya status siap nolong saha wae, pas dipenta mindahkeun lemari. Ngaleungit siga hantu subuh, alesanna dadakan nyeri tur. Om ayeuna makin percaya diri, sanggeus boga motor kredit hiji. Knalpot rame sorangan geleger, isi dompet tinggal struk parkir. Kabudak ngora sok ceramah cinta, padahal mantan loba nu trauma. Di tongkrongan paling romantis, di rumah mah sare bari ngorok tipis. Om sok jadi pahlawan dadakan, aya awewe langsung siap pengorbanan. Nu tadina ngantuk di pos ronda, ngadadak jadi bodyguard janda. Aduh om ulah modus teuing, unggal live sok komen muter bingung. Sehat selalu neng, ceunah manis, padahal kopi can dibayar ti poe Kamis. Mun nulung ulah make modus, bisi niat alus jadi bahan status. DJ Sunda Jaipong full bass. Mang, utang koperasi can dibayarnya? Can? Terus kunaon unggal peting ka karaoke? Da aya curani nu nyanyi? Lain, nu nyieun aing hilap tagihan. DJ Sunda Volsera Goyang santai. heula baraya.
Nu mahal request laguna suarana bikin poho utang. Nu galau jadi joget nepi ka leungit sandal. Cerani nyanyi lagu cinta, lalaki langsung pura-pura jadi ngora deui. Randa karaoke sorana teu aya lawan, nu datang sakampung jadi langganan. Karaoke leutik sisi jalan, peting-peting jadi pusat hiburan. Mang bari request deui moal kunaon? Pulsa bang aing geus ngingetan tagihan. Kang, kunaon sendok kopi diasupkeun ka saku? Salah tingkah ieu. Ningali saha? Ningali Anjeunna Seuri. Bahaya ieu mah. DJ Sunda Volsera goyang santai. Mimiti
cilaka deui. Cek indung kudu realistis, tong gampang kagoda nu gelis. Tapi kumaha atuh ieu hate, ningali dastar kembang langsung optimis. Anjeunna seuri aing salah tingkah, ti lalaki cool jadi loba tingkah. Unggal penting jadi stalking, ninggali status bari senyum sorangan. Anjeunna seuri aing jadi teu biasa, hayang ngajak jalan tapi teu boga dana. Cinta mah memang sederhana, buruet mah tanggal kolotna. Kan bade balik muhun aya nu tinggalen naon hatena. Aduh cuy, tong diteruskeun atuh. DJ Sunda Beats. Aduh mamah muda meuni gelis, naha anjeun mata gagal fokus terus. Budak bujang jadi teu tenang. Unggal isuk ningali maneh nyapu, abdi langsung pura-pura lewat ditu. Padahal mah teu boga tujuan, nu penting disapa pacangan dina lamunan. Maneh mah